Ay mana kabarin naon yang si Ayang makin yang dilahun. Lahun naon anjing, isi aku bilang tong sok nyar monyet. Kela urang asa nempo pitina ngalewat ka urang. Rundat sih. Terus kamari ku urang nanya ka si Ayang, bener manehna geus di Garut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Verifikasi, Cak kedeung deui eta pasti ieu. Ikan. Waduh teuing anjing. di pareuman euy. Padangana euy. Dak. Teu bisa dionang euy. Sanud. Hampura sia dipangi ku aing tah. Mikir anjing hakan aing mah teu bohong tah anjing tah teu percaya ku aing tah. Diblokir ku aing hakan teu bisa nonton live aing hakan. Abang wes kuat, abang mah dirinyuhan paduli teh teh rek dirunyahan ka aing. Aing ayeuna jadi rinyuh batur ah. Bae ah. Sing kalem nu malah si Sanud nang lonyeng. Balikan Sanud balikan. Sanud balikan, guys. Balikannya si Ayang, guys. Oke itu cek karunya. Aduh karunya aing goblok kita. Karunya sia ngeuna kudu nonton hungkul. Sia ngeuna ke aing ka temrakna aing lieur. Sia kudu nonton hungkul sing serikeun ge. Batur dibully jeung serikeun sia mah pan kitu maneh mah. Ulah kitu nud banget anjing talieur aing goblok. Teu bisa dionang euy. Kita aing salah-salahkeun pan. Itu Teu bisa anjing barudak euy, Pak Luman anjing. kudu kita klarifikasi. Si Sanud jahat banget ya. Yeah. Si Sanud cewek mana lagi gini. Rudat anjing saya ngomong-ngomong kali itu.